panganten ayeuna tah karek kana panganten urang Banten belecet ka dieu si Neng menangkeun urang Banten tapi ka diijab jeung qabulan kita naon ibadah nama ke ibadah pancen Allah dari perintah ku Allah mana perintahna nu tadi teh pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba pangkihu prak anjeun nararikah ma tobalakum minan nisa ka awewe nu dipika cinta nu dipika bogoh ku anjeun jeung teuing geulis jiga Elvi Sukaesi ini kata ayeuna jeung teuing geulis rupana bagaikan Nikita Mirjani. Nah, abdi mah cenah nyoni kita saudara teu wauh teu. Teu. Nya unggul dina HP. Tuh, dor ngaledek ka Habib, belagu beda. Asalna bogoh uing teh. Jadi diceklak hate. Bisa bom ngaledek ka Habib. Ah, geus teh mung butkeun tukang minyak. Bapan jalo. Heuh teu, rame nya kamarinya. Dah ini gawe jeung kita. Bener urang kadupanak. Ari jeung eta teh tiah teh wau teh. Nu diperkosa teh nya. Heuh. Dah. Emangna cenah aing jelema bodoh cenah si diperkosa cicing wae nya digoyang saeutik. Lek kita ini. Kade. Ieu teh ibadah ngalaksanakeun ibadah da pangkihu ma tobalakum minan nisa. Nararikah anjeun ka awewe nu dipika cinta ku anjeun. Geulis cek batur cek maneh teu bogoh mah ulah. Emang jadi dipaksakeun goreng cek batur diledek dipoyok eta awewe teh ari cek urang bogoh mah kawin tong sok beunang ka itu ka ieu ieu mos mung di eta ge ya cenah si eta mah sia kieu-kieu leutik cenah si eta ge ulah lain ulah ai bogoh mah kawin beda nitana ge Allah ibadah teh ka awewe nu dipika bogoh kawe wewe nu dipika bogoh sabaraha hiji masna dua kawin teh oleh ku hayam riem teh kana hiji dua kalau mun ngomongkeun ayat ieu awewe mah sok rada baeud meusan tah Allah marentah naon kasalaki urang teh kawin teh dua lain hiji oh paham kalem gue dua sabihijina ceu dua marentah kawin teh dua Allah teh dua ge cenah aing teu wareg teu wasulasa tilu tamahan nya tah cenah tilu ge masih kene hayang kene opat warubaa opat ngan lamun opat lieur lieur arek hiji tuh jadi urang teh dua tilu opat tanggeus opat mah beak derat abdi ge karek hiji bisi aya mah di dieu nu ada ngora rek daftar mah tuh silahkan ngan lamun ini haram euy Allah teh marentah pangna diparentah didamel ibadah ketika pruk teh rumah tangga ku Allah dipasihan ganjaran sadaya aktivitas di rumah tangga jadi nilai ibadah da program urang dititah ibadah boro-boro itu ieu na boro-boro urang ngana init belecet ka pasar isuk-isuk belecet ka sawah belecet ka kebon rek naon nyumponan kewajiban urang selaku salaki pahareup-hareup pateuteup ku Allah didamel ibadah ibu ningali kana tarang salaki cik urang teh sarang salaki aing teh baheula mah anyaran aing panggih meuni mencrang teh katingalina nah geuning asli nama geuneuh cik urang teh nyokeun tah ngareret eta ibu ningali eta ibu kadujanan caroge ku Allah didamel ganjaran ibadah sabaraha ganjaranna sarua jeung ningali Ka'bah mata sing minang melong ka salaki mah kelong ke urang nah itu punu atau kulit muning deh kan ibadah teh salaki aturet salaki kami jadi pamajikan sami didamel ibadah tuh ibu sasalaman jeung salaki didamel ibadah bahkan lain unggul ibadah sakabeh dosa rag-ragan matak rutinkeun setiap ba'da ti masjid uluk salam tuluy canak panangan caroge kusaha dulu janten istri ameh naon ameh dosa muruluk nu dijieun sapoe eta
osok tas maghrib gitu bapak. Ibu osok buru-buru nyanak panangan caroge tuluy dicium tuluy urang teh mentah hampura osok tara goblok sarua majikan uing didamel ibadah ieu neng ieu panganten supaya rumah tangga anu sesuai jeung kahayang sakinah mawaddah warahmah teh mangkalanggengkeun di rumah tangga teh hiji urang teh sing gede kaera ku salaki teh moal aya naon papasean di rumah tangga moal aya pipisahan di rumah tangga lamun seug di rumah tangga awewe jeung salaki ngalanggengkeun kaera ieu mah ditengok teh ku salaki ka molototan naon sia melong we lain kitu ka salaki teh kudu tungkul urang teh semua ajrih ka salaki teh tuh salaki balik di masjid buru-buru cek tadi canak pananganna didamel ibadah mangka sakabeh dosa nu dijieun poe harita ragragan di akhirat teu boga sanggut paut atuh teu wani urang teh sapoe sakali daerah luar biasa sapoe sakali mah ka majikan teh nya Pak wani keneh mentah hampura ka kolot wani keneh mentah hampura naon kata tangga daripada ka pamajikan mah kaluang abdi dewasanya harapan jenderal atau rek mentah hampura ka pamajikan tuh urang teh bisi teu wani saminggu sakali atau setiap pada Jumat osok meureun saminggu sakali mah nya tara keneh urang teh saminggu sakali setiap pada Jumat bahkan di rumah tangga setiap aktivitas anu tadi didamel ibadah da program urang diciptakeun ku Allah urang kaboga kewajiban keur ibadah setiap urang mereka naon reka jumaahan ibu teh kudu ngarti siapkeun paragi salaki teh dimulai sampingna sontogna bajuna di mana salaki geus kacai teh cek urang menjadi pemajikan teh bapana tu anukna geura kacai ieu waktu geus setengah 11 sok setengah 11 sok setengah 12 tidak ini hah setengah 12 ya akur emang ti dieu ada penyakitna da moal mungkin ari ti tongok kalebak mah kaluang cai sok ti lebak teh ka tongoh ka urang teh naon ketika eta teh urang teh cek urang teh tu itu bapakna anukna sabuna madang geus siap heguntu gosok sia teh era aing mah koneng sikat kumaneh teh bisa nu ngageureuh-geureuh kitu kuduna beres we eta salaki dicai urang teh salaki teh adus teh cek urang teh nawaitu robal hadasil nawaitu robal yaumil jumati sunatan nawaitu gusla li yaumil jumati sunatan lillahi ta'ala niat abdi adus poe Jumat sunat karena Allah maka saban keceretan anu ku urang cai nu kurang dipake mandi ku Allah didamel malaikat tiga gabah beres urang dicai geus wudu teh tah pamajikan siap mere baju asongan bajuna neng kita sia teh bari sumu era teh ajrih kanu jadi salaki bapakna tayeuh bajuna keun baju partai nomor 3 mau ulah dipake engke we ari ka kebon di ka sawah cek urang teh tayeuh teh pake teh anak teh ngan di kota anu polos bodas teh pakekeun kanu jadi salaki deh beres teh kitu salaki init belecet init salaki ka masjid kumaha ibu tetep ku ibu punuk salaki masih keneh katingali ibu tong waka ngonci imah jajabkeun kuduna teh ka mana kana Bang Barung Panto osok dijajabkeun bapak hei gitu awewe teh ibadah teh dijajabkeun bari ditingali teh teu marajeun sok ngajajabkeun ka salaki erek jumaahan erek naon erek kaluar ti imah lain ditingali tapi ka eueuh kalakeun rek naon bari nutupkeun panto kadang-kadang suku salaki di jero kene sabelah panto geus digejretkeun atuh salaki kok wowongan kepencet tak urang teh bari kitu belecet bapak selaku salaki da urang teh ganjaran kene tong waka ninggalkeun samemeh mahanan kudua ninggalan kudua kalau jadi pemajikan kumaha cek urang assalamualaikum jawab ku ibu waalaikumsalam oh sok ibu bapak ibu no caroge ibu erek ka masjid uluk salam
tara kembali lah seluruh edan belecet ini urang teh ka masjid pake naon sendalna make sendal nu katuh heula langsung ka nu kenca atuh rek ngalengkahna oge lengkahkeun suku nu katuh ulah suku kenca cing rek ka masjid sok nu mana heula suku ngalengkah hah ka mana deukeut sendal urang teh nu katuh heula naon langkah urang supaya diganjar ku Allah pan urang teh keur ibadah langkahkeun kurang suku sampean nu katuhu bari maca bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wal mursaha belecet teh ini ngan ini tah ulah luas leos kada di abi mah jelema teh ini jam 11 gogna teh kalah ka warung ngadon ngopi gudai tuh ari asupna ke bareng jeung kiai balagungna nanti belecet teh ini ka masjid di masjid lesotkeun senal bari ngelesotkeun sampean nu kenca heula lesotkeun kurang sampean nu kenca tincakeun ulah ka dilangkahkeun karek nu katuhu tuluy tincakeun deui beres urang kuda-kuda suk teh ka masjid pertama sampean nu katuhu heula bari ngucapkeun cek urang teh bismillahirrahmanirrahim cicing dari masjid nawaitu an atakifa fi hadal masjid niat abdi itikaf di masjid kitu kudune cicing nyari di masjid sok itikaf oh sok ari keur ingat di pohon we baca kurang maka selama urang cicing di masjid sok sanajan bari nyarane bari ngarasakeun jektutna urat urut nyeri teh katampol pacul ku Allah didamel ibadah langkahna dijieun ibadah manina dijieun ibadah cicingna ge di masjid dijieun ibadah lain ieu mebes teh ka masjid culang-cilung nyangan CS ngobrol usi itu cenah sugugun teh euy dor di dekotan ngobrolkeun itu ieu teh ka itu ka dieu kumaha cenah gun euy beunteur ayeuna oh cenah ayeuna mah geus baradag cenah geng jehet teh tuh ulah di masjid naon make kitu sajelema ngomongkeun urusan dunia di masjid mangka 40 tahun amal di lebur ku Allah jadi ladang urang ganjaran teh eueuh di lebur tah di masjid mah mata lamun urang teh kuat ngunci bibir di masjid nungguan isya hayang ngawangkong wae init keluar dar neangan warung dinya sugan rek ngomongkeun naon he wae di masjid mah ulah lamun urang hayang deun ibadah bibir urang ucapkeun ku urang rek shalawat mah rek Fatihah mah rek dzikir mah jeung sajabana bacakeun tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar komo lamun urang rek ningali pidahu Imam Syafi'i dina poe Jumaah teh loba aya amal-amalan lamun urang hayang berkah hirup pertama urang teh kaje anaon bacakeun surat Tabarok poe Jumaah teh sabaraha kali 3 balikan beres surat Tabarok tilu balikan bacakeun surat Ar-Rahman 3 kali beres surat Ar-Rahman 3 kali bacakeun Waqiah 3 kali beres urang teh surat Waqiah mangka bacakeun ku urang sholawat sakumaha sakuatna sosok itu ya aku ini sebenarnya maca hungkul urang teh poe Jumaah teh naon lamun kitu lamun jelema geus bisa ngamalkeun dieu lamun dunia hayang nu kumaha cik Gusti Allah hayang rezeki sagede kumaha ku Allah pasti bakal dibere ladang tina naon urang dina poe Jumaah ibadah dina poe Jumaah barokahna ku Allah dipasihan ieu mah derek meunang karasa barokah kumaha urang mah Jumaahna ge initna sukuna teu jeung aturan mana we gajelemna deket nu kabeneran deket nu kenca heula ngalengkah teh senal nu katuh heula belecet teh ini kalahkeun mengkol heula ka warung rek boga ganjaran di mana beres ti warung kadenge we geuning ngan adan batur manu dikir anu hadiah anu maca yasin itu ieu pan urang mah ngagumreng atuh teu boga ganjaran ge geus leutik kadenge we adan geus adan cenah euy belecet teh ini geuning ka masjid anu kedua mah ibadahna belecet teh ini ke masjid sup ungkat dengan sholat kosuh beres teh cek imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manehna geus dina barung pantok teh kadang-kadang assalamualaikum ka kenca manehna geus di ditu moga itu becir pangheulana padahal di dinya teh doa dina poe Jumaah naon ku Allah nu moal dijabah babeh pasti bakal dijabah doa bakal dijabah oke eta teh didamel ibadah
balik teh urang di Jumatan tong sok sumpang simpang dina poe Jumaah mah naon mah gitu pan urang teh mawa rahmat jeung magfirah Allah da urang tas ibadah belecet teh belecet kade ka panganten tas Jumaah teh tas Jumaah ulah ka itu ka dieu langsung mangprung ka imah uluk salam sampai asup ka imah lain ajong panto sub teh ka imah assalamualaikum waalaikumsalam cek pamajikan lo teh nolol geus isukan Jumaah assalamualaikum cek urang teh waalaikumsalam cek pamajikan goblok di bapak sianya ketara teh biasana cuman teh saya mah teh urang teh kuduna kitu waalaikumsalam beres kitu canak ku tadi teh pananganana tuluy cek urang teh da ajrih teh dibarengan ku hayya ku kaera teh bapakna mangga calik lamun aya kursi dieukeun dina kursi lamun kursi dina amparan calik mangga bapakne tong waka ka mana-mana ieu mamah rek nyokot heula opieunana belecet aja teh ka dapur aya goreng ulen bikeun goreng ulenne tuh lamun aya pisang bere pisangne lamun aya kopi pangniuhkeun kopina lamun aya susu pangniuhkeun susuna bikeun ka urang teh nyaeta cenah susu mah eueuh kebenaran keur nyusuan dah sebat di masjid peureut make gula saeutik aya hanyir meusan ageun bae da banyakan nyahoeun tah ku urang teh asongkeun kana jadi salaki beres ngasongkeun mangka lamun urang hayang sakinah mawadah warahmah teh minta hampura tah pamajikan teh cek urang teh cek ibu teh jadi pamajikan teh bapana hampuranya aing dimulai dipihukum ku maneh rumah tangga jeung maneh aing dican bisa nyenangkeun ke naon ngabahagiakeun ka bapa kumaha cek salaki hampura sarua aing oge salama mihukum ka maneh aing can pernah ngabahagiakeun maneh sakabeh kahayang maneh can kacumponan cek eta teh bapak teh cek ibu sami aing ge di luhur sausa pramut dihandap saubat dampal hampura bapakna bisi kamari ka tukang-tukang boga dosa ka maneh aing niuh kopi pahit teuing hampura da sabenerna mah teu lain kopi bujur seeng ku aing teh dikerok hampura sabeak-beakne kitu kuduna ngan urang mah tara da menta hampura salaki ka pamajikan era pamajikan ka salaki sarua era gitunya era luar biasa tah migawe kitu teh mangkati minggu itu ka minggu ayeuna dosa dihapus ari pamajikan awewe teh Allah moal wakarek ka hampura kana dosa pamajikan lamun teu meh entah hampura ka salaki geura kumaha da pamajik awewe mah awewe ieu neng panggeunah-geunahna awewe geunah kumaha asal boga ridho teu jadi salaki ngabakti ka Allah surga we jeung teuing salakina haram jadah awewe moal ka bawa-bawa boga pamajikan tukang ngongkur derderan euy eta teh naon awewe teh boga salaki teh si awewe teh mangka ibu moal boga doraka ieu mah boga salaki teh mabok jeung mabok giliran teh jaga di akhirat pamajikan mah geus asal boga ridho nih tapi nu jadi salaki beda salaki mah berat jang jadi salaki teh berat naon mah kayak gitu ketika awewe teu ditiung katingali oratna tuluy nu jadi salaki teh pernah ngegeureuh-geureuh mangka di akhirat nyung sabeula jeung salaki gitu ibu mah asal boga ridho itu nu jadi salaki wah sok sanajan salaki tukang kongkur salaki tukang ngawadul salaki tukang mabok dah nu penting mah dikoer nyengclek we salaki dah aman pamajikan mah maka bulak belok pimiluan kasur kana neraka moal jadi mun urang kabeneran boga salaki haram jadah da gaya rumah tangga dina Al-Qur'an teh opat hiji gaya Firaun rumah tangga teh gaya Firaun kumaha Firaun mah Firaun bangor luar biasa matak budak ayeuna jeung budak baheula teh bager kana budak ayeuna ieu mah ngomong teh nah budak kiwari cenah bangorna teh nikateun ka leuwih padahal kolot baheula anu bangor mah naon make kitu sabangor-bangorna budak ayeuna nu ngaku bus jadi pangeran tapi budak baheula nu ngaranna Firaun tapi ka ngaku manehna jadi pangeran bener tuh berarti dina bangor mah bangor kene kolot
baheula tong sok ngalah-ngalah ka budak ayeuna Firaun budak ayeuna budak baheula budak baheula budak ayeuna balager nu ngaku pangeran tapi budak baheula ngaran Firaun anna robbi kumul a'la aing teh cenah pangeran maneh kabeh eta tuh kagok Firaun tapi boga istri sok sanajan Firaun duraka model gitu tapi boga istrine solehah akhirna kumaha Firaun nyungsep di neraka tapi istrina ka surga jadi awewe lamun boga salaki doraka asal ngawaro we ka salaki dah aman awewe mah tapi salaki berat luar biasa pamajikan teu salat salaki teu ngageureuh-geureuh anger nyungsep pamajikan tara ngamingu salaki repeh wae salaki kagutet ka neraka matak berat jadi salaki teh tuh lain urang masuk fokus teh dahang jeung daangeun tuh jeung pakaian sok sanajan sarua itu ge kewajiban urang teh kewajiban bisi pamajikan teh tawaran saminggu sakali manggugun ceuk urang teh neng teh bisa yang glowing heg wae ku aa dianteur gitu kudu neng bini wa pamajikan dah sote rupa-rupa gaya-gaya teuing geus sia teh pipa nomor 4 teu nyaho boga pamajikan teh kulitna rada kurik make pipa nomor 4 pake teh ka sawah jiga cadoh bulan ku urang teh ku urang pepantes kewajiban urang tah sok sanajan naon boga salaki model kitu ari pamajikan taat ka salaki anger we surga ibu mah dah geunah teh kitu jadi pamajikan tapi ketika salaki naon boga kahayang mangka ibu mah wajib nyumponan salaki ngoer malam Senin bere ke bere ku urang sok sanajan salaki teu mere duit anger mere naon make gitu tapi sok sanajan ibu tukang ibadah mingguan tara kaliwat salat mah sumawon puasa Senin Kemis jeung itu ieu sementara ka salaki teu taat anger we nyungsep di neraka ibu teh menaon puasa Senin Kemis derderan tahajud tara kaliwat ngaji Quran wah batur mah satamatan meh mah 3 mingguan madrasah mana sia mah teh katinca ari salaki boga kahayang hayo ngeupis tah eta neraka keneh nah make gitu sabab ketika pak awewe nolak kanu jadi salaki mangka pamajikan no salaki pamajikan eta awewe eta dilanat ku Allah tapi ka iraha tapi ka bager deui ka salaki teu tapi ka salaki bager deui mata cek ulama dina poe Jumaah sok menta hampura ameh naon ameh urang teh dihapus dina dosa jadi kudu online we siap ibu mah cek bapakna di keur dapur teh keur nyamel inungna sia keur naon ternyata aing teh keur nyamel nang karak sia ngawaro lain ieu mah nang karak sia da teh goblok pikiran naon ge teh keur ngejo ulah ibu keur di WC salaki balik ngojek gobrot teh ka ibu bikeun we keun bae pak cenah eta helm laan heula keun bae sia bisi tilang gitu kurang karak jannati nah pas di petakeun da keur WC teh oh jatai tah urang teh naon gitu migawe kitu didamel ibadah eta Gusti kumaha beungarnya urang menta hampura jadi ibadah dina rumah tangga dalamun ku Allah teh didamel ibadah mah dina rumah tangga jang naon urang teh make kudu kawin kikieuan nangakeun batur nangakeun ieu teh kikieuan teh semaru kumaha tatangga kudu nyamungan pantangel tuh amil kudu diteang naib kudu diteang uak paman kudu cukrah cikri gawe rajenkeun kang ana mah pandripuh malkiran tuh boga lanjut teh menang teu bedakeun montok-montok wing mah dipilih teh tuh duit teh beuki loba wak guru ini ngamontokan atuh kali-kali mah pangih teh hari abdi mah bogoh leutik oge da duit nanya eta udah usaha-usaha naon kamari mah alhamdulillah tah bulan mulud mah meureun itu aya panen kamari mah muludna alhamdulillah nu maot coba di itu nah pan lumayan we sarimi cuman kabeh dieu mah nungtunggun apes kamari teh naon mah kitu geletuk teh mitoha lulus abdi tuh beres teh mitoha susul deui ku inung
geletuk teh inung mereka batur mah abdi cenah nu maot goblok jeung geus mah pasir halang urang itu urang rawahuni ngabring ngalalaya da cenah abdi maot lain nelpon sagala ieu cenah sanu ngangkat dari maneh nelpon ka saha bejana maot goblok teh teh wae nya gagabah leuwas pan urang teh ngarenge di maotkeun mah inung geurang ngaron maot tadi jam 10 peuting nganyang ka dieu yang jam 2 karalak teh abdi lulus teu diinalilahikeun tuh antep we ku uing lah pas beurang jam 1 jam 7 meureun jo teh cenah diinalilahikeun tah kumaneh teh teh daek mah di kamu rugi atuh tuh tak jadi urang teh naon ayeuna sadaya aktivitas jieun ibadah dina rumah tangga mah naon teh jieun ibadah lamun dibandingkeun jeung lelengohan jauh berbeda contoh dina salat sunat sok salat sunat deluk teh jelema nu can kawin salat surat 70 rakaat kun tas kawin mah 2 rakaat we bandingan 2 rakaat anu geus kawin 70 rakaateun nu can kawin mata buru-buru kawin tuh bisa aya duda buru-buru neangan rana buru-buru neangan ganjaran goreng patut abdi ge boga kamari kolot itu ninggalkeun teh dah buru-buru wae nanti ketawarkeun uang ngaji bisa aya rana we teh kolot tuh hayang buru-buru laku tuh nu kolot bisa nu kolot aya nu ngora mah tong ka bapaan anakna heula taurang teh sadaya aktivitas di rumah tangga damel ibadah lamun teu dijieun ibadah jang naon urang daek rarabi ku Allah diparentah ceuk urang naon tujuanna Allah marentah nikah ka urang tujuanna Allah marentah nikah hiji wahid dunasali keur ngaraksa turunan supaya anak urang teh boga bin boga hak waris karaksa ari ku aya nikah tapi lamun eueuh nikah rek saha urang ngaku bapa aya hukum pertikahan ari urang aya akad pertikahan mah mangkamun awewe boga bisa jadi wali lamun maot bisa jadi hak waris lamun aya bapaan lamun eueuh hukum pertikahan rek saha nyieun bin tanya teh di desa bin sana saha teuing yang naon gitu tuh inung urang udah teu ngabejaan sugan cenah sia baheula da ieu genepanana cenah baheula teh bejana teh nu saurang cenah ngirungan nu saurang cenah nyulian gugun cenah naonana nyeun suku cenah panurina cenah jadi bingung urang teh nyieun bin wah geus cenah cek kadus teh sia mah atuh ari kitu mah lieur nean bapak geus bin rame-rame tameh naon ari boh sabab aya akad nikah jadi karaksa turunan bisa nyieun bin anu kitu teh anu kadua pangna diayakeun hukum nikah wa ikhrajul ma'il ladzi ihtibasu yadur fil badan nu kadua ayakeun hukum nikah tujuanana ku sabab urang teh keur ngaluarkeun hiji cai nu aya dina diri urang bila mana tadi dikaluarkeun bakal jadi madarat cai naon eta cai mani lamun bahasa urangna lamun cek bahasa legegna cai sperma lamun cek bahasa Inggrisna cipeju keur eta taku sabab urang teh tujuanna Allah teh keur ngaluarkeun cai eta ku sabab aya we akad pertikahan atau ku sabab aya akad pertikahan keur ngaluarkeun cai eta pamajikan bila mana naon nampi mung diajak ku salaki dosa hukumna pan lamun teu dikaluarkeun teh mah tak galau atuh sakalian pamajikan keur bolonan geus pusing yo doi ente matak diancam perbedaan mun pamajikan nu hayang salaki henteu teu jadina naon salaki moal dilaknat di payeuneuan Allah aman urang mah lalaki dibela da uing lalaki tapi pamajikan ketiga nampi anger dosa hukumna dilaknat we can bageur deui mah
mun bageurna sapoe teu bageurna sapoe dilaknat, lamun teu bageurna saminggu ge anger dilaknat. Ladang salatna, ladang puasana, ladang itu ieuna ku Allah moal wakat dijieun ganjaran, moal wakat dijieun ibadah, nilai ibadah. Naon make gitu? Sabab teu ngalayanan ka salaki. Nah make gitu sabab ripuh madaratna. Salaki teu dibere boro-boro bulan-bulan. Dah saminggu 2 minggu ge molok silah da teh. Jeung hese-hese abdi mah aneh teh aya ge. Gila ke panon teh. Amak mata. Musang mamsri. Dudut ge teu meunang kang ada. Sapotong kucaskeun, sakapotong kucaskeun. Tetangga nanya, kunaon cenah kang keur ngarona lain goblok ge bisa pusing nya. Da pusing luar biasa. Takolan kokol, trong, naon cenah kahuruan lain mah teu molorna saraya aman. Matak beta. Tapi awewe mah damai-damai wae. Ketika hayang awewe mah teu nyalur teh biasa-biasa wae. Allah teh nyaahkeun ka urang, matak diayakeun hukum tika lalaki ka awewe ka awewe teu meunang. Sok sanajan ayeuna jelema ajrok-ajrokan kadewan hayang dilegalkeun urusan nikah sesama jenis anger teu meunang. Naon make gitu? Ku urang ge kabayang awewe jeung awewe kawin rek ngadu naon. Mantu martabak bakso. Capal itu nameureun. Teu meunang. Anger awewe jeung lalaki. Lalaki jeung lalaki sarua haram dosanya. Boro-boro ngalaksanakeun duel kitu. Dalah ngalaksanakeun nyabak we ketika aya lalaki nyabak ka hiji lalaki tuluy eta lalaki nyabakna atawa nyiumna aya syahwat ka lalaki deui aya syahwat mangka aras bakal oyad. Ku sabab aras oyad atuh dunya ge bakal roboh. Dunya bakal roboh batak tingali ku urang kunaon ayeuna jagat make aruruyud si horeng loba geuninganan jelema anu lain syahwat. Abdi ningali na survei Cijati menangkeun nomor hiji Cianjur. Anu lalaki beuki lalaki awewe beuki ka awewe. Lalaki beuki ka lalaki awewe beuki ka awewe. Awewe beuki ka lalaki loba eta mah geus biasa. Ngan ieu lalaki bogoh ka lalaki ngadu naon ngadu gantar. Mata abdi mah pusing kamari ke rusum corona. Dor jelema rek nyieun undang-undang mendingan geunyeuleuh. Naon make gitu? Naon selama Covid-19 masih ada di Indonesia mangka lalaki teu meunang hubungan badan jeung istrina. Ya lo cenah we. Kecuali jaga jarak, emangna bogain aing 1 meter. Jaga jarak udah tuh mikir. Buru-buru saming, buru-buru teu dimeunangkeun. Turun salat saminggu geus lieur. Jaga jarak. Mun kitu kos gantar mah bae. Loh jaga jaraknya bisa. Ngan sajengkal-jengkalna ge jeung banggalna. Begitu kudu jaga jarak rek kumaha geura. Urang teh naon matak Allah teh ka urang karunyaeun sehingga diayakeun hukum nikah. Ta tujuan nikah teh eta hiji supaya karaksa turunan, kadua keul ngaluarkeun cai mani. Mudah-mudahan rumah tanggana si Neng wallah subhanahu wa ta'ala mesing dilanggengkeun, mesing janten rumah tangga nu akhir tur mudah-mudahan keturunan sing saroleh solehah wargi sadayana rutina sakitu kapihatur mudah-mudahan sing aya manfaat khusus kangge jisim during umumna kangge wargi sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton subscribe, like and share.